Ba minta duit. Aya beurit. Beurit di mana maneh teh sok beurit-beurit wae make kudu bebeja tuh. Beurit dina naon? Lain ngabejakeun aya beurit. Minta duit tuh urang teh aek mayar bon geus panjang. Oh, nyayang. Bakat beurit mah da makhluk hirup atuh meureun hayang kehangatan. Pasti nyayang. Yang dina naon ai maneh beurit-beurit wae make kudu bebeja ka Abah? Lin aya beurit nyayang. Leuwatkeun minta duit. Itu era tukang warung hayo we melong. Oh, na kantong. Atuh gagah bah na kantong mah. Teu kira adeunya nyayang na kantong anu gede meureunna nya. Kumaha loba saeutik? Lain beurit nyayang na kantong gawatkeun minta duit. Duit urang teh tuh. Ngaliwat ka ditu teh mani ka tukang warung teh geus arera. Oh, rea nya. Wah, atuh meureunnan geus heubeul euy nyayangna. Kantong nu mana da asa teu boga kantong anu heubeul tara dipake piraku kamari minggu kamari pa dipake eta init. Piraku nyayangna kantong saminggu man geus loba. Duh kateuing ketang meureun anakan meureunna nya. Di ditu dina etana ajaran atuh piceun kala bebeja ka dieu maneh mah. Lain ngabejakeun beurit nyayang dina kantong. Leuwatkeun minta duit urang teh era ku tukang warung hayo we melong. Heeh, nu na kantong depan ukur 2 urang mah sok dibawa-bawa hiji. Itu dituna kaut engke dipakena ai kanu jauh eta mah. Kantong eta mah. Lain asa tere-tere teuing nya beurit mani jadi rea dina kantong can acan saminggu asana eta teh kantong teh dipake. Tah dikontrol ku maneh bieu. Lain aya beurit nyayang dina kantong, Abah. Urang teh ka dieu teh minta duit. Duit. Heeh, beurit gana beurit mah nya kunaon atuh? Oh, piceun we lah engke urang piceun ai maneh beurit-beurit we kudu bebeja ka Abah. Piceun di ditu beubeutkeun kantongna atuh ai dina kantong mah teh lalumpatan. Lain itah miceun beurit, gawatkeun minta duit. Urang teh tuh tukang warung teh hayo melong geus arera. Oh, rea nya. Heeh, kan engke lah ku Abah urang piceun. Ai ukur beurit-beurit wae mah. Sugan teh naon, sugan teh aya penting rurusuhan maneh ka teh ukur beurit mah keun ku Abah engke dipiceun engke ku Abah santai we atuh make kudu poporose kitu jiga anu serius. Lain titah miceun beurit, gawat mana ka dieu minta duit. Duit ek mayar hutang tuh ka tukang warung hayo we melong. Oh, 6 atuh urang piceun maksa wae 6. Lain titah miceun beurit, duit mana duit minta duit. 6 keun we teu kudu make pestol non teh da teu boga pestol 6 we di ditu ku beurit-beurit wae mah. Lain titah miceun beurit, gawat minta duit mana duit. Ya naon make kudu ku arit non teh. 6 we lah. Teu naon dialungkeun ku Abah mah dibebeutkeun. Lain titah miceun beurit minta duit ek mayar hutang geus ngaliwat geus area anu saliwang geus mah baleg.